kicau kicau mania kicau mania geus malah geus eta kicau-kicauan wae eta dolar naik bener lain kamari teh bulan kamari atau minggu kamari mah kakara kene eta 17.000 nya mun hayangnya homanya ayeuna tinggus 18.000 dieu teh negara Gusti matakan gedawalah hayang pindah dewek mah ka mana ka Indomaret nah ieu mah ka mana-mana teuing dawala di Indomaret mah sagala aya nya mangapin sagala aya cai nginum aya popok pempes aya naon deui pokona mah nu kararitunya aya ujung pindah ka dinya ngan dewek diusir ku satpam ieu mangepot aya rukun Islam aya sabaraha mangepot nya aya 5 atuh rukun Islam aya maneh cek saha naon da rukun Islam aya genep wes gagabah maneh kita cek dewek mah aya genep naon wae nu genep teh syahadat salat puasa zakat ngaji balik deui ka Indonesia penting kieu mengeunahna ngarondanya bisi ngajaga bisi aya hanca bahayanya benernya bisi aya pocong keliling teh nu keur viral mau bedog mau gir lah orang di laguan heula kitu lagu ngaronda cukup we ku kendang ngeunaheun kitu nya ngaronda urang ngaronda idereng ulilingan desa waspada masing aya bisi aya dahanya baya tengah penting kerja lemping borora aya nu nyaring matan tiris kabulusan siduru nikmat aya papadana Mang Dapin sehat alhamdulillah Aisyah nya bapak produser alhamdulillahnya Mang Epot biasa ngiring di dieu kitu nya kakaraeun kitu nya Mang Epot di dieu direkam biasa nama tinu labnya lab bareng di TikTok mawar alhamdulillah mawar kahayang nama ada paus dewek banget rezekina geus diatur rezeki namanya tadi lagu ngaronda mending ngeunaheunnya raoseun teh lah tiris coba tiris di pos ronda teh nya jaba ngeunaheun kopi atuh kan nya nih kopi ngeunaheun nya ini kopi jeung cau sisi duru ditambahan jeung eta ningan jarum coklat eta menikmat pisannya surga duniawi teh eta teh ningan ceuk Gusti Allah tabi ayyi ala rabbikum tukadziban teh kitu nya lah ningali ayeuna naon makanan orang lembur tuangan orang lemburnya tuangan orang lembur mandingannya ngareunaheun gitu kulub sampe kulub hui kulub cau nu disepan-sepannya nu ngeunaheun teh sepan-sepan akal peutingna teh kuluban beurangna teh naon mangapin beurangna ngabasa we kitu beurangna mangaliwat ngeunah komo jeung sambalna teh sambal karedok leuncah ningan eta nikmat matakannya kolot-kolot zaman baheula mah paranjang yuswana teh da kitu teh katuangeunna dijaganya nu kulub-kuluban jeung deui panyakitna teh jarangnya nu di lembur mah palingan ge naon panyakitna teh mangapin palingan eta di lembur panyakitna naon
roromeheun nu kararitu kekeongeun bener kekeongeun euy lamun misalkan anu sok kitu tah tlek sok nyeri ngomong bau dengan kekeongeun mah nya teu kudu ka dokter teu kudu ka mana-mana eta mah kekeongeun mangkeun we antep sabaraha bulan ge ngabengkakan kudu dioperasi gitu nya beda jeung tuangeun zaman kiwari mah aya hamburger aya hotdog aya pizza aya naon deui KFC eta teh seueur nya artiana teh ai burger teh naon cik maafin ai hamburger teh naon cik hamburger teh naon hakan der parasya eta teh dihakan teh aya hotdog cik maafin masuk terang dengan hotdog mah panas anjing kasar hei tong kitu kasar itu teh kan panas nya bener dog anjing heueuh nya bener nya panas anjing heueuh nya bener oke nya benernya salah nya aya nya da kudu ngahibur tong serius deui kitu nya bedanya jeung zamanan Jogawari mah nya pizza bujer nu kararitu nya katakan penyakitna ge mangrupa-rupa mangrupa-rupa penyakitna ge aya naon wae cenah mangapin penyakitna teh penyakitna zaman kiwari naon loba dengan penyakit teh waktu diabetes wah diabetes mah asam lambung mah asam urat naon deui naon dan lain-lain batakan seueur anu ka dokter seueur anu ka puskesmas ngannya puskesmas nya puskesmas oh puskesmas saya menyebut puskesmas teh bos kes mas purunyus kita teh nya penyakitna teh loba-loba dah kitu teh zaman kiwari mah nya ayeuna teh apal teu mangapin nu keur viral naon aya nu keur viral kalau ulang kodok heula HP-na yeuna saku euy lah ningali warna oranye teh mangapin waduh eta iPhone ieu mah sanes iPhone Pro Max sanes Pro Max sanes Pro Max sanes ieu teh tinggal itu lah seueur nu keur viral teh di dieu teh gagah geuningannya we atuh menang ieu menang nabung ieu teh di bank dipinjol san seeutik itu tinggal itu seueur keur viral hayang apal nu viral naon ada mana mah teu boga HP nya orang nu baca anu viral aya FYP naon nu FYP nya di TikTok geusana nu FYP teh naon nu kamari ningannya anu kurban Kicau-mania MBG ningannya Mas Bahlil ganteng dengan kita tapi ya nu leuwih viral maafin ieu mah seluruh dunia ge apal nya eta ieu teh dolar rupiah melemah dolar naik 18.000 rupiah duh aing mah cikeneh bulan kamari teh 17 ayeuna geus 18 ya Allah ya Robbi waasnya nya waas pisan dolar naik rupiah melemah bahkan anu paling parah maduh Bapak Presiden nya nyebatkeun kieu ningan keun we cenah teh sawios cenah da ieu naon da rakyat di lembur mah cenah teu make dolar cenah make na eta cenah rupiah cenah nah nepi ka kitu-kitu teuing nya pejabat zaman ayeuna mohon akang bahkan aya nu wae viral deui mangapin naonna eta ningan anu viral ayeuna teh anu MBG nya MBG mohon Mas Bahlil ganteng kade MBG dengan ieu teh anu korupsi MBG korupsi tina data non dana APBN eta dana APBN teh cenah dina proposal nama cenah jeung meuli laptop jeung meuli mobil jeung meuli motor jeung meuli naon deui loba pokona mah dana nu kitu teh padahal mah eta teh dileg-leg ku manehan sarangan eta anu boga tanggung jawab TMBG teh sacik nami teh urang sepilnya padadan jeung rencang-rencang matakan barudak sakola teh ngararomong
MBG karacunan MBG tengenah MBG kitu kieu da kitu teh korupsinya Kang teu dipake bener teu dipake nu ahade deh ayeuna anu karacunan sugan MBG tanggung jawab henteu ayeuna keur viral deuleu geuning aduh kuat kakacauna bener cek Rasulullah nya lamun misal keunana nitah lain ka ahlina nitah lain kanu bisana pasti bakal tunggu kehancuran makana cing hati-hati modelkeun kieu dewek nitah ngendangan kanu bisa tukang kendang kasih Mang Dapin dewek nitah nyetelkeun eta keyboard ka saha ka si Isa kitu dan nitah teh kudu ku ahlina kitu nya lah MBG dengan MBG makan bergizi gratis dibuka aya sanguan dibuka aya laukan dibuka aya sayuran susu jeung buah-buahan MBG makan bergizi gratis MBG emas bahlil kan bahkan ganteng sekali buah apa yang paling manis nya eta bahlil nya eta MBG teh nya Kang ayeuna matakan barudak di sakola manggeus teu ngadarahar MBG da kitu teh tuang naon atuh ayeuna barudak tuang naon barudak kitu we tuangan zaman kiwari teh seblak alah kecoa tapi panyakiteun nya Kang pimanyakiteun teu saeutik anu asam lambungna naek nya anu gagal ginjal anu kararituna mata kancing hati-hatinya barudak cing bisa ngajaga kana kesehatan masing-masing cing bisa kana ngajaga diri sabab mencegah itu lebih baik daripada mengobati lain mengonsumsi mengobati sabab lamun misalkan anak mengobati kan ripuh deui ka dituna kudu non ka IGD ka mana deui ka rumah sakit mah asup ka ditu ka ICU ka ditu ka dieu operasi can naon-naon matakan leuwih keneh hade mencegah tibatan naon tibatan mengobati lain menggoda Mang Apin menggoda saha aya rana di ditu astagfirullahaladzim bobogo hanjeng rana beak sagala-gala-galana gala-gala bobogo hanjeng duda beak sagala-gala-gala gala-galana well eta lagu gala-gala engke jeung si Dawalah urang duet kitu nya da naon anu ngahibur teh lain dewek unggul ieu teh Mang Apin saha tah Kang aya pun adi saha pun adi udah ngaronda sorangan mah si keung dewek nya doa anu ngabacok itu kan sieun sieun teh aya pocong keliling tah eta coba jelema aya namanya Akang teu telalares lah duh ampun jelema zaman kirau naon coba naon kiwari riwaki astagfirullah kiwari jelema zaman kiwari mah aduh geus hancur tadi teh ningannya pamimpin lain papakeunana pamimpin sanes etana nya bisa jadi kitu ayeuna kan anu para pejabat para pemerintah teh eta teh jelema anu ararel muan hungkulnya nya anu boga gelar S1 S2 S3 S4 S5 S dong-dong nu kararitulah nya S lilin euceuk kalapa muda tengenah es lilin hayang meuli dewek da penting-penting kieu mah nya tah jelema-jelema anu kararitu teh jelema anu araramuan hunggulnya anu sakolana tinggi anu sakolana gararade
Nah ayeuna tapi nu boga ilmu cantang tu bisa ngamalkeunana enak ilmu nanya Terus bisa gitu. nakal. Sapertoskeun dina qaidah ningannya sing saha jalma emma sok sing saha jalma emma nu boga ilmu kumaha ieu teh kumaha bukan nama kitulah sing saha jalma emma nu boga ilmu tapi teu diamalkeun pasti cilaka emma cilaka dunia akhirat ya di bangplakeun sabangplakna teh sabaraha mangapin euy 2000-an keur karsal nya karasa keur karsal mah 2000-an ge mah nya tah jelema-jelema nu baroga ilmu anu ayeuna sakolana tinggi nu kararitu teh cantang tuh bisa ngamalkeun eta ilmunya bahkan cek Mang Dapin teh tadinya adab lebih utama daripada ilmu bener eta ayeuna bahkan anu viral teh ningannya gubernur Kaltim nya anu ieu ngenta dana APBN jeung meuli mobil pribadi. Waduh, hargana teh henge hargana sabaraha Kang? Hargana teh 8,5 M. M na teh naon cik? Naon tah? Miliar M itu teh 8 M. Wah itu teh langsung disindir ku Pak Prabowo. Saya saja cenah pakai mobil maung cenah yang harganya cuma 900 juta. 1 M juga itu teh sudah pakai anti peluru cenah. Wah itu gubernur Kaltim mah atuh da kamana meuni nage atuh da keluargana teh kabeh pejabat. Hoyong gaya we Akang eta. Hayang gaya tuh. Yang katinggal teh nih. Tapi tingali jalan di itu di Kalimantan Timur. Alah kuat ka siga pamandian Bagong Kaelehkeun ku Jawa Barat. Wah Jawa balama atuh bapak aing. KDM teh dengan Akang. KDM. Naon teh KDM teh Kang? KDM hayang nyaho. Nuhun. Eta teh singkatan tina curhatan Pak Dedi KDM teh. Naon teh Kang? KDM teh Kang Duda Merana eta teh karunya eta teh Pak Dedi teh. Nya. Curhatan eta teh Pak Dedi teh curhat KDM Kang Duda Merana cenah. Gitu. Tapi da reusnya di gubernuran ku KDM mah gitu reus pisan reus. Nya. Kaditu kadieu jalan lecir. Rakyat naon rakyat beteungna seubeuh. Ieu mah da aya pamarintah anu seubeuh-seubeuh nu ngampar-ngamparnya, lapar-lapar nu seubeuh-seubeuh duh nepi ka pileuleyan pisannya pamarintah nu sila kitu. Nya. Geus mah Indonesia teh kieu negara Konoha. Negara Konoha Jaba keur viral tadi teh dolar nararaek Gusti nu Agung itu tah meureunannya da dewek teh moal sorangan wae ngahibur teh nya baraja TikTok YouTube nu wae di mana aya nang da dewek teh moal sorangan wae teh aya dulur aya adi pupuhan mah si dawala ngaranna teh cik calukan kadinya Akang Kang Dawala kulang ka dieu aya naon di warang kuraka itu ka dieu kaluhur kupun raka nuhun aya naon cenah aduh ka disauran abi kitu terang di sauran nya piduiteun teu lumayan gocap-gocap alah aya cenah gocap lumayan Manawi. ting ayaan ting tak ayaan mudah-mudahan we janjangnya ayaannya nya Kang pe apa dengan lagu eta mangapin euy pe apa dia sungguh mempesona abu apa buat jadi tergoda pe apa perbanyaklah beribadah bener apa
di podara kicau mania kini dina jublak baju berem dipoekeun ini rada geblak ku dokter dek dibelem kicau mania kicau mania geus teh kicau-kicauan wae capek euy heueuh kumaha aka aya naon ieu teh ngageroan ada apa ada gerangan apa ini teh henteu lain wala euy baturan dewe sorangan ngaronda teh meh naon meh ngajaga keamanan dan ketentraman warga wala sabab ieu cek Mang Dapin teh bisa aya pocong ieu pocong baco eta teh pocong teh mamawagir modus terbaru eta teh kade teh hati-hati kudu kade euy hati-hati bari jeung eta teh editan AI ningannya nya eta dengan budak celoa eta teh nu ngeditna teh teh budak eta teh budak ngampra babaturan saya eta teh budak celoa klarifikasi langsung ka polsek eta sebenarnya mah eta teh AI cenah AI teh AI nyoto AI apa cai aing cai atuh AI teh naon heuh AI teh pokona mah singkatan we AI teh singkatan nya naon model keunana BPKB eta teh singkatan KUA Kementerian Agama dengan eta teh singkatan tah eta naon AI ge singkatan gitu singkatan tina naon pokona mah singkatan we lieur jelema teh naon ieu mah singkatan naon pokona mah AI we AI eta teh pokona mah anu keur canggih ayeuna teh keur naon keur loba gitu mane apal teh da wala naon aka eta anu keur viral salian ti pocong salian ti Mas Bahlil ganteng salian ti naon deui euy salian ti Mas Bahlil ganteng salian ti pemerintah nu kara itu aya nu viral naon teh dolar naik hah eta dolar naik bener lain kamari teh bulan kamari atau minggu kamari mah kakara kene eta 17.000 nya mun hayangnya homanya ayeuna teh geus 18.000 ieu keteuing nagara Gusti matakan ge da wala hayang pindah dewek mah ka mana ka Indomaret nah ieu mah ka mana-mana teuing da wala di Indomaret mah sagala aya nya Mang Apin sagala aya cai nginum aya popok pempes aya naon deui pokona mah nu kararitunya aya jeung pindah ka dinya ngan dewek diusir ku satpam bae atulah dolar teh keur naik da wala euy atuh da kumaha deui aka da kitu teh inget we zamanan Bapak BJ Habibie almarhum ingatnya dolar teh nepi ka 7.000 na ayeuna geus naik kana 18.000 eta mah nepi ka ku nyeri hatena da we ku nyeri hatena sebagai rakyat lembur rakyat desa Bapak Presiden ngomongkeun kieu keun bae da cenah eta naon rakyat di lembur mah cenah teu make dolar cenah make nage rupiah nyeri hate cenah da wala nya sabenerna mah arang teh keur dijajah ku bangsa sorangan wah bener Mang Apin nya keur dijajah ku bangsa sorangan walah sia kumaha kitu nya ku bangsa sorangan mah dengan jadi bos ganya nya kitu teh dengan korupsi tuh korupsi padahal mah kumaha cik teh walah hayang ngadengikeun dewek euy padahal mah baheula zamanan Walanda 300 tahun Walanda ngajajah Indonesia gunungna rapih walunganna bersih terus tara aya banjir tara aya longsor jeung nu kararitu bener da wala euy tapi aneh di zamanan ayeuna saok pikiranku aka zaman ayeuna mah ningannya geus dimiliki ku bangsa sorangan salila 80 tahunnya ayeuna teh Mang Apin kemerdekaan teh nya kadang deui teh bade 8 hiji tapi tingali ayeuna gunung-gunung gararundul
hutan-hutan di tebangan, longsor bencana di mana-mana. Matakan sahur Syekh Siti Jenar nyebatkeun kieu. Engke jelema eta bencana teh moal datang. Kajaba eta bencana teh aya nu ngondang. Tah ningan bener kawala. Ai contona nu ngondang di mana-mana jelema geus lali poho ka Gusti. Bener kawala. Ieu ngaranna adi dewek teh. Muah. Sama ongkon nyium ieu mutah. Da atuh da emang kieu tah ciri nu make kopiah mah kieu. Naon kitu? Nu make kopiah mah kieu, ongko make kopiah tapi naon tara haji. Teh naon hubunganna make kopiah? Da mah kopiah wae. Salat tara ceuk saha? Da mah sujud kumaha salat? Sujud kumaha irung halangan ku irung. Udah baik kieu udah ciptaan Gusti, lain ciptaan Gusti, ciptaan menang nu ngarawut maneh mah. Kitu teh nya. Nya. Tah pokok namanya nawala. Cepat. Tah takak. Nawala. Naon? Dengeun aya nu ngagroan. Dengeun sus mana? Dengeun. Mana? Situ jempe heula atuh ngomong, dengeun. Ya, eueuh. Bener sih teh. Dengeun heula. Mang Cepot. Oi. Mang Nawala. Oi. Sora om nih piweulian hungga pisan. Ulah wetan. Mang Cepot. Oi. Si teh. Sora nepi ka kituna puh. Si teh nyeduhan ka lanceuk teh keun bae kege garing. Si teh kitu ket. Dengeun. Mang Cepot. Ini dia di belah wetan. Kadieu euy. Sahanya Nawala. Abdi. Ulah kaget ieu Ucir. Cir. Adalah si Ucir euy anakna ieu, anak Bapak Charles. Ngaran alus euy. Ngaran babeh alus Charles. Ngaran budak Ucir geura. Kadieu Cir. Naon cenah aya naon si Ucir teh urang di video aja video. Aya naon Cir kadieu Cir? Bait. Bait teh bari ngagalindeng aku. Peri we lagu teh. Euy. Sok bae kadinya. Cek batur mah kuring teh budak jalanan. Ukur ngamen dina kendaraan. Sabenerna kuring ngarasana langsa hirup pageuh nulungan kunaon angsa. Kitu teh hirup mana langsa pisan. Kunaon si Ucir jol ceurik datang teh. Kunaon jol ceurik we. Anteu mangepot tadi dititaku. Kok kalau tadi dititah? Dititah naon? Oh dititah meuli naon? Eta meuli sayuran ke pasar. Terus naon masalahna baceurik? Lain efek teh pas ka pasar teh. Can ge anggeus teh diceurik deui wae. Pas ka pasar teh dewek teh ieu euy. Dewek teh naon? Ngali. Harga barang teh naik. Kangkung 3 bengket teh jadi 10.000 bisa nage goceng. Matakan teu da kumaha deui nasib atuh Cir nasib. Mang Cepot nasib Mang Cepot. Aduh. Terus rek ka mana ayeuna?
kanan teh ka mana geus we cicing di dieu baturan ngaronda tengah peuting kieu kekelintingan. Hayang aya kalong wewe gitu. Hayang aya pocong ieu, pocong begal. Da percaya nu teuing nu kitu, lain percaya nu kitu geus aya korbanna loba. Aya teh. Cepot. Kumaha? We kaya tetar kucingan ya rek ditanyakeun ka Mang Epot. Si kumaha? Ai ieu Mang Epot aya rukun Islam aya sabaraha Mang Epot? Nya aya 5 atuh rukun Islam aya maneh? Rukun Islam. Aya 5 rukun Islam mah. Cuk saha? Ai maneh kumaha? Lah, eta rukun Islam aya sabaraha? Aya 5 atuh. Cuk saha? Di dieu masih kana beda aliran unggul euy. Beda aliran nih. Dinya beda aliran mah. Nah, beda aliran. Di mana-mana ge 5. Cuk saha? Di mana-mana ge 5. Naon da rukun Islam aya genep wes gagabah maneh. Naon rukun Islam mah aya 5. Cik naon wae? Kahiji syahadat, kadua sholat, katilu zakat, kaopatna nya cek aing ge maneh malah ini Islam. Ampun cik dawala naon dawala euy? Kahijina syahadat, bener. Kaduana sholat, katiluna zakat, asa tiparalik teh. Asa tiparalik teh. Mangapin. Nanti baralik mangapin ieu mah. Cik naon wae mangapin? Ngajar deui. Cik naon wae? Salat. Syahadat. Naon da syahadat teh lah. Wah, berarti mangapin ieu mah sesat teh euy. Wah, kacau. Nu ayana ge syahadat, Salat, zakat. Naik haji langsung. Syahadat, sholat, puasa, munggah haji, ka Baitullah. Lamun misalkeunana man istata'a ilaihi sabilan. Lamun misalkeunana jelema na mampu dina perjalananana. Gitu. Tapi da cek dewek mah aya genep. Naon wae nu genep teh? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, balik deui ka Indonesia. Tong dileulewihan ucir ieu maneh. Terus rek cicing wae dedenya. Bid'ah Kang eta bid'ah. Wah, maneh mah bid'ah beda aliran. Sok. Bener. Nyarek cicing wae di Arab Saudi. Atuh ari kitu mah berarti rukun Islam teh aya 7. Naon? Syahadat, sholat, puasa, zakat, munggah haji, balik ka Indonesia, terus dahar jeung nginum ke di dituna. Bener euy. Hiji sarua euy. Naon da cek dewek mah aya 8. Naon cik? Syahadat, sholat, puasa, zakat, munggah haji, tadi teh balik deui ka Indonesia, dahar jeung nginumna, tong poho jeung rokokna ucir. Eleh. Da maneh bid'ah. Kumaha aing kumaha aing. Teh kumaha budak leutik teh. Ucir maneh. Nah, karena ieu aing menjelma teh pundungan. Si eta mah da senge ampun budak saha si eta. Budak maneh da wala? Amit-amit teuing boga budak siga kitu. Ampun. Nama ngecoplak nya kemana karap da wala sabari ngadogowan ieu jam 12.00 ngadogowan ting tong berarti teh aman da wala nya baraya sarayana meureun ieu teh obras teh nya ngobrol bareng dengan sakieu we nya barayanya teh karaos nya da wala nya Bisa crafting Akang. Kerap teuing. Sakendap we tong lami-lami teuing kitu nya. Batur mah dugi subuh Akang nabeun teh. Da ieu mah dalang nage anom keneh nya. Anom keneh. Teu kiat itu pun dalang teh kitu. Weon atuh Akang lah.
kitu nya bobodoran bari jeung teu bodor ge. Lucu nanti kunaon cik? Naon teh Kang? Ku teu lucu nah gitu. Di teh ya kitu teh nya badewek mah bade nganuruskeun lampahan para pamirsa. Bener Kak. Abi ge bade ngiring nuluy ka lampahan bade ngider ieu teh nya barayanya info ti Mang Epot ti pusat mah kitu. Beuh Mang Epot teh bada moal cicing we di pos ronda rek nguliling bisi aya maling anu jol kaditu kadieu jol kitu kieu amit-amit nya ieu desa teh teu aman. Si ucirnya itu yang dilompat ka mana budak teh. Cir. Berat, kembang set itu budak teh. Dola, mal balik dola. Susulan dola. Eta siga narek kembang set teh ka masjid. Astagfirullahaladzim. Cer, ayo mana ka mana? Tak itu dola euy. Tah. Dewek meureunnya rek nyusur bae ya euy. Pamitan sanes bosanan, pamitan sanes teu sono. Sanes urang tiasa patepung lawung deui. Salamet anu nongton, sakali salamet tetap salamet, mudah-mudahan sadayana aya dina panglindungna Allah Subhanahu wa taala nya Mang Dapinnya. Sekaraosnya enjing deui mah urang bakal ngundang deui bintang tamu ka pos rondana Mang Epot. Ya Kang. Bade ngundang ieu teh Ustad. Onto Roma Irama Kang, Roma Irama. Ayeuna ge Roma Iraha. Roma Irama bade ngundang Roma Kelapa. Loma kelapa mah teu hakaneun minum mah kenong hakaneun lapar Dapin. Nya Kang eta anu. Meuli di jeung kadinya tuh loma kelapa. Warung. Tuh. Kang acisna. Ye, dolar naik ke deui. Nya hapunten bilih aya kalelepatan boh kalelepitannya Mang Dapinnya. Loba banyol dewek Ya punten. Enjing deui mah insyaallah urang ngundang deui nya Ustad nu di mana Ustad ieu teh Ustad anu viral. Saha Kang? Ustad Bonge. Part 2. Hah? Geus moal balik. Ieu dalang ge kamari diwawancara ku Ustad Bonge kota ripuh. Waduh. Duh nya sakitu we teh akang saparakan ca mudah-mudahan sadayana aya dina panglindungna Allah Subhanahu wa taala nya jangnya. Salamet anu nongton, salamet anu ditongton, sakali salamet tetep salamet. Mang Epot undur diri bade sakalian ngidar ieu komplek. Mudah-mudahannya aman sejahteranya sakitu baraya tutup lawang sigotaka sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baraya dipayun.